Pertarosan aya sabaraha sumber cai? Jawabanana teh aya dua nya. Sebutan ti mana wae? Langit jeung ti bumi. Ti bumi langit. Betul. Aya sabaraha warna cai? Sebutan. Cai naon wae? Cai ibun, cai laut, cai sumur, cai wahangan, cai salju, cai susu, jeung cai hujan, cai nyusu nya. 3. Ari cai urut nyucikeun najis bisa dipake wudu deui henteu? Henteu. Kumaha hukumna cai loba karaga najis bari barobah? Kumaha hukumna? Najis. Jadi mutan najis gitu. Bari teu bisa dipake susuci. Ari ukuran cai kabagi sabaraha bagian? Kabagi sabaraha bagian? 2 bagian. Aya cai gede jeung aya cai saeutik. Sakumaha ukuran anu kasebut cai gede, cai loba? 2 kulah atawa leuwih. Bagus. Kumaha hukumna cai saeutik lamun kanajisan? Jadi mutan najis. Di najis sok lah atawa mutan najis sok. Sah henteu susucina make cai saeutik anu karaga najis? Sah henteu? Henteu. Sakumaha ukuran cai 2 kulah lamun dina wadah pasagi? Saukuran 2 kulah teh saukuranana teh dinu pasagi mah sasiku satengah. Kumaha hukumna lamun cai saeutik robah ambeuna tapi teu robah warna mah?